Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Dewan juri musik beri di hormat para jajaran panitia lomba FLP Haji Kunia, sarang para peserta musik beri speakernya. Lamun tipayun hayu urang panjatkan puja sareng puji kalawan kehadiran anu maha kawasa, kalawan rahmat sareng hidayahna anu maparinan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya pada surang tiasa kempel di tempat dina kaayaan sehat walafiat. Salam, salawat, salam, mugia ka curah depakeun ka junjungan urang nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawartina, para sahabatna, ka para tabiin, sareng tabiatna, tegirap oge ka urang sareng umatna anu insyaallah saat sareng patuh kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu sing abdi bade ngadugikeun di antara singget ngeunaan pendidikan sareng lingkungan sampah. Hadirin anu kusim kuring dihormat, di zaman ayeuna gunana pendidikan eta tes penting pisan kalawan urang sadaya. Sangkan ayeuna usaha pendidikan anu tadina jama teu apal jadi apal, jama anu bodoh jadi pinter, jama anu manes bisa jadi rajin. Pendidikan oge bisa jadi rencana urang, ketika hareupeun jadi naon, jadi kumaha urang, ke masa depan urang kumaha. Terus gunana pendidikan oge ayeuna bisa nantukeun ke pagawean urang ka hareupna jadi naon, bakal gampang ngabantuan urang dengan karir, gampang milarian pagawean pelantaran urang gado ilmu pendidikan. Usaha beta ayo urang khususna ka siswa-siswi satu mendingan bisa dileuwih ditekankeun karena pendidikan, karena diajar supados urang tiasa jadi jalma anu sukses di masa harapan. Atuh menawi sakitu nu kapihatur kusim kuring kurang nulina mohon diampunten. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.